Tah ngangge mesin nu kieu ame sae kana barang A. Kemana cenah jelema teh? A. Lah, pila aing ka mana anjing? Aduh, aing perasaan tadi di dieu da. Ku aing di teangan ka ditu ka dieu ka imah ka warung Biwati sakalian nganyuk udud. Eueuh. Tah ti dieu aing otomatis langsung curiga ka si bebenguk jelema nu bieu ka dieu. Da soalna naon? Soalna jelema deui nu ka dieu. Iwal si tangkurak eta. Apa ku jelema nu bieu nya euy? Wah, ieu mah pik anjing ku si eta. Cing ku aing urang cek ka imahna geuranya. Pas dicek ku aing ka imahna anjing. Wih, lebat nya berkat kupil biru nu kamari. Saya nya seorang abdi ge. Nya, hari tadi ka mana abdi bade nyana kelamasin tadi teh ka rumah. Tadi teh abdi aya nu ngagorowan. Oh, pantesan je teh aya. Nya, tapi ieu saenya dikat lebat kieu sangkirangan dipasihan di masikinya pilna kamari teh. Nya, tuh ieu ge masih awet nih nya, masih katingali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wih, bisa gitunya? Naon bisa namihan pan kamari teh dipasihan dengan 5. Anakan meureun Oh, jadi ngewe meureun ngewe. Terus anakan gitu meureun nya. Nya ngewe jigana teh berkembang biak. Karek apa laing? Nah, itu pandangan kitu wae adi tukang. Ieu eta naon teh? Ngaganong tuyul? Eta syarat-syarat biasa. Abdi berteman baik atuh sareng tuyul mah sugane wauh. Tuyulna urang bule ieu mah moal wauh moal mah. Kebetulan abdi wauh tuyul boleh mah baheula pernah nulungan pangitepkeun motor. Mana ningali? Entong pamali moal mana ningali? Jadi sianya nyokot pilaing teh. Saalit dah diangin ge ngan 1, 2 ti mana? Ieu geus jadi nagara dek kieu? Iya tuh diuihkeun dewe sesana kami dibayarnya. Hayang pokona mah kudu ngilu jeung aing ke kantor. Hayu buru. Lah, nah eueuh. Nah, itulah terakhir aing ningali manehnana dan ternyata setelah ditelaah lebih dalam aing diblokir ku Reaplader ngen anjing bangsa.